أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم An Abi Sa'id al-Khudri dan riwayatkan saking ki Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu muga-muga nilar pendosa Allah ta'ala halimahaluhur ya Allah anhu saking Abi Sa'id al-Khudri qol halang ngucap ya Abi Sa'id ing lafaz qala Rasulullah ngucap sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngucap ing lafaz ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah orangana sapa abid suci min zaid yasumu kang puasa ya yauman sadina ing dalam arah ngaluhurkeun agama Allah illa ba'adallahu angi ngadohakeun sapa Allah bizalikal yaum kalawan mangkono dina an wajhi saking zati abdin anna ing neraka sab'ina kharifan ing 70 tahun muttafaqun alaih utai hadis iku muttafaq alaih wa lafzul muslimin lan utai lafaz hadis iku tetep kadua Imam Muslim diriwayatkeun ti Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu saur anjeunna Kangjeng Rasul teh kantos ngadawuh kieu ma min abdin teu aya hiji hamba nu puasa ulah loba sapoe bae tapi motifna lain melet motif ladea lain hayang urah teteraku hinis ieu mah motif natea hayang sugi salah sia ulah hayang Gus fi sabilillah karena Allah lillahi ta'ala ngaluhurkeun agama Allah ja agama Allah mah lain kudu loba dahar lain kudu loba nginum lain kudu loba hees lain kudu loba bangsa pakaian jadi nyepi ulah loba dahar urang mah isuk-isuk geus ngawudu tujuh tahu tambah deui kupat tahu tambah deui nu aya di mingguan dibeli Masya Allah bebejana mah jang anak incu horeng jang nyana puasa sabilillah teu aya hiji hamba nu puasa sapoe bae dalam rangka sabilillah illa ba'dallah kecuali Allah ngajauhkeun dina eta poe an wajhi tina wajah mah beungeut beungeut da ka haman tina neraka ya awakna jadi wajhi teh majaz min itlaqil juz wa iradatil kul subhal wajhu allazi huwa wajah beungeut allazi huwal juz urida bihi zat jasad kulluh alladzi huwal kul majazan mursalan min itlaqil juz wa iradatil kul atuh teh arti manyai beungeutna beungeutna haram ka neraka aya awakna ka neraka misah burung jadi berarti dijauhkeun ku Gusti Allah tina dina poe eta teh awakna jauhkeun tina neraka 70 tahun kinayah kana moal ka neraka sapoe be puasa lillahi ta'ala urang jauh ti neraka 70 tahun ya Allah ya Rabb geus atuh urang mah isukan pas Senin tah puasa we geus mulai aing geus puasa segala-gala geus moal dahar moal nginum moal salat
ngaringku bae kos besi jam 9 can hudang zohor can hudang paling ge hudang salat arep bae pamajikanna ngomong ka lah mending ulah puasa kakak mending ulah puasa kak jadi kakak puasa teh asana imah teh ya geueun kak seuri kegejana aing keur ngaluhurkeun agama Allah kak lain luhur kos kieu mah kak sepi agama ge kak sia sok macam-macam bae ka aing atuh kabeuh batur geja puasa ti lo kieu teh ieu mah geus tuning ka ti subuh hudang-hudang buka bae kakak mah tambah ulah sapoe kata basa tahun ge kuat puasa kos kitu mah geus loba omong jangan ngaganjar nama Allah atuh aya nu ngaganjar nama Allah nu ribetna kula kak Masya Allah karim eta lamun pamajikanna lain santri teh nyahoeun kan puasa teh lah daripada keluar mendingan dipereumkeun mata teh ceuli teu di kamar asli teu dahar teu nginum teu dedeleuan teu dedengean kan hebat lamun santri mah kakak puasa bagus kalah geus mendingan puasa bae kakak mah asal hudang bae kula waduh puyeng geus teu nyaho ka mana teu nyaho ka mana tungtungna mah lah mendingan puasa bae ka beka geus lah geus jadi kula senang kakak di imah bae mah kakak mah asal hudang bae tilok aya di imah tah eta mah ai santri mah geus puasa kak dibaturan ku kula kak geus kula jadi puasa tuh puasa sing ngaringku dapur sepi dapur geus ngebul anak ge iya mama ka mana ieu jeung bapak paruasa neng aya dapur geus da tutup nah lain lalagan ternyata lamun urang puasa niatna sabilillah lillahi ta'ala jauh ti neraka 70 tahun Masya Allah al makna al ijmali wallahu